Kangjeng Nabi ngatur ti mimiti nyiduh jeung hitut datang ka paeh diatur ku Kangjeng Nabi. Hitut bae diatur ku Kangjeng Nabi. Lamun lobaan urang hayang hitut. Betekeun situ. Teu sama maju jeung serikeun ka aing apa ka Kangjeng Nabi sih? Abah ulang ngajegur. Haji Basuri mah lain, Bang. Kul mas kalau mas dut. Urang eta mah Haji Basuri atuh nyeri beuteung daripada ditahan sageuna, sakit perut atuh. Sangeunana nyana bae. Pangulah-ulana hitut di hareupeun pamajikan. Kolot baheula nganasehatan sing hade ulah sok hitut di hareupeun pamajikan. Emang kunaon gitu? Engke salaki masa kali nyana 5 kali. Atuh orang itu dari pemajikan dut, nah ngancem pamajikan, nah sia ceknya, kayak orang ayah dut, cek orang depan gitu tuh sembarangan, loh didinya agak, isuknya nawe hitut deh, orang makan sekali kan, nyana hitut deh dut, paling hitut deh loh didinya agak, hitut ceknya nanti, nyana ada 5 kali pan, aing makan sekali, oh bae hitutun anak. Tunggu itu bae diatur mun loba jelema atau di hareupeun pamajikan betekeun saeutik abah aman lamun sorangan kakarak bila perlu kagentongkeun but ieu lah nyiduh kakenca orang lamun aya kesempatan mun eueuh kesempatan kakara kakatuhu di mana nu kira-kira aman gitulah pikir tak